aing dengertikeun sakali kolot. Tah nyalumbat sagala naon. Kubunuh kamari ge cenah anggeus. Ih, lieur naon. Mun teu diturut urang sieun doraka. Kumaha ieu? Lah, tapi pirang lah. Ih, tapi kudu salin heula ya. Kira aku jamang keren pakainya lumbat. Kan teu jauh. Eman geus lah. Lumbat urang. Salin. Kapikir bae lah. Lalieun. Ayo sendal ya. Ih, ieu pager hareureuing amat ya. Bulan lain mah kudu diganti ya. Besi kolot kabina-bina teu ngaganti-ganti pagasan. Tahan anak bae ngatikeun. Ieu kamari cenah geus acan, geus dititah deui bela. Mana isa lumbat teh. Ditahan bae. Oh iya, kelapa. Alhamdulillah, rabbil alamin. Anggus tak kolot. Ayo minum. Parah atas kira. Ngorok. Hab ayo minum. Minuman baik itu ya. Jadilah beli minuman. Warung-warung bulan. Mantap kan ya. Nih agak beda main mah. Cuman manong-nong hulu aing ge. Atuh bapak manjingin sampah ini di jalan. Teu dia malah ngape lempang aja aing mah. Di dalam sih ge. Kerok bapak mah. Ieu hulu aing ini leuh hulu cepet nong-nong ti ieu. Nong dulu. Asik nungguan warungna ge parawan. Kabeneran jasa sugan bae bogon kana aing lain. Ih tapi kieu aing penampilan aing lah pede bae sugan bogoheun aing keur jomblo pan bogoheun. Suratin parawan amat di parawan, parawan. Assalamualaikum, Neng. Salam. Meuli Neng. Meuli naon? Meuli minuman Neng. Minuman naon? Aya anu seger-seger teu minuman na? Seger-seger naon? Fanta, teh Sprite, tah Coca-Cola mun aya mah Neng. Milih sorangan bae. Adieu. Coba ningali heula kulkasna. Nah, Coba Neng. Oh. Neng juga Neng. Sabaraha Neng? 10.000. Atuh kecil Neng jeung urang mah loba duitna. No. Enon Kak? Ente Neng. Aduh. Jangan mah dia tak ketinggalin Neng. Bisa tengah utang. Alaga bae dibuka-buka. Kela Neng ya. Kayak kadi deui, dia tak ketinggalin Neng. Kayaknya
Kadede. Ngisin bae tadi sagag segala. Manunung gua anak ya. Dan bapak anak parawan deh ya mah. Isin tadi nama ya. Di mana teraga kena? Teraga apa ketinggalan itu? Ini gitu bae. Ih, ngisin ya duit. Heman duit dadaman. Yuk, yak gili ka na, nang. Milikan duit, Bo. Duit dadaman, Pugos. Bo, manggih tuh, Bo. Gitu. Sama neta duit lah. Ayo. Asem. Ayo, bukan. Cai pinya. Cayan nih. Poho mawa. Ngararasem kayak ngarokol. Kalian tas sirian ngulung bae. Nang tas kusun ka bogohna. Sampukeun bae lah bae. Woi, ngangkit-ngangkit dia. Ih. Gesian, nunggus mangges. Ulah loba di pikiran. Bikang loba keneh. Kok pusing-pusing amat dia mikiran bikang. Sana pemikiran bika. Atuh dia Yan, panti tadi yang ngambilkeun dia di jalan. So tahu dia dasar nage. Haju nek nang dia ka dia. Pueu yang kadina nginjem duit kan dia Yan. Ku gampang dia mah hinjem duit ka aing. Pugu aing ge teu ngarokok acan. Heh, lain di ilok ngalan pucuk bayan, mun boga duit. Pucuk non dia ya? Di tadi setahu be ka aing. Pucuk tangkil lain. Asal be dia mah sakibu ka geus dikucir, kira ku tukang ngalan pucuk. Heh, pan dia mau ngomong nang ngurang kencengan. Sanu ngakencengan Ron, dia nu nyorotos bae ti tadi. Geus aing ge salah. Kieu bae Ron, hari dia tuh boga duit mah, mending urang nyamperkeun kayak masih bokeng bae. Aya jelema jam sakieu. Biasana aya jelema we kieu. Paling ge ulin tilok jauh, paling keur nyalumbat kalapa. Piraku anak bos kalapa nyalumpat segala. Walah, loba omong amat dia. Mending tiang kena orang kai mana, hayo jeung aing, hayo. Ayo ke. Ayo teh mana? Jangan saking aya mainan mah. Ngopi kayaknya ini. Moga bae teh. Bener, mau serius. Kumaha? Apa yang mus beteng ya? Yuk. Orang kayu ya. Baiklah. Kayak gampang uang nyusul. Soalnya betul ya. Oke, waktu itu nya. Siap. Oh. Cara ngising sana naon neng ada. Ada dua jelema mana? Wow. Ini dua kilo 40 100.000 pakai ini. Oh, jelema geus kayak ini guys lah. Ketemu lagi. Itu gimana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba gitu ya. Assalamualaikum. Itu kayaknya. Pada main mau nginjem barang loh, mau nginjem duit barang. Assalamualaikum. Oh, mana? Anak gua. Weh, iya, hari sarong kunaon. Bingung gitu nang magubag ya. Dia mengaran aing gubag sagala. Ugo aing keur biasa bae ya. Naon tah culak-culuk teu bogo kela. Hari dia keur naon? Atuh aing kai mah tadi sarehe. Rehe, Heuh. Geus sarongan daripada gubug mending jeung urang yuk. tilu ka mana? Jajan. Jajan. Emang dia boga duit gitu? Wih, ngeceng amat sarongannya. Lain aja sorang sabab poe nang pucuk lain. Wih, Aing teu percaya dia boga duit. Is tenang bae geus hayu. Ulah bohong ya. Awas bohong. Heeh. Coba buka dulu.
Kebenaran jasa aing puker haus ya, dia menyawa lah. Tadi nama orang tadi najeng Roni. Roni ini kemana? Harus mulas tadi di jalan, sana enak balik dulu. Maju kadi di mall. Paling itu boleh, kan dia doi. Ayo. Ini sekarang itu ya, harurin amat itu. Nyawa kasabaran sama. Dengar yang duit gede jasa seorang. Yang milik. Kalau punya becak yang kena itu harga pucuk. Serung bang, mah boy. Serung. Wih, ke pesta ya. Biasa, air traktiran ya. Wih, Traktiran apa dia dulu? Dap. Orang kebenaran nih mah air traktiran. Tidak salah orang tidak ya. Rian. Jadi bisa tadi ngomong kan yang buka duit dia. Biasa orang tadi mah acting. Mana mau buatin acting, gua mah. Oh. Terus tak Rida harga ya, Siap ya. orang menerima bersih kan. Enan. Kunan dia lupatan, Pak. Bulan yang udah pitang itu. Terus mending kadi dia aman yang kami mah. Terus kira kadi Kadi ya. Bareng. Hari dia masalah nanaon, Pak? Terlalu lupatan bae. Dan kakek cingnya tebrok parawan SD dulu. Maju. Kue di godaannya. Oh. Itu udang-udang dipuak di kuaing. Karena diudang. Dia mah main buak bae jeung aing mah. Raja Atuh, tahu. parawan yang dia buak bae mah. Raja orang udah mereka jatuh. Udang. Terus Maju. Atau ay udah buat kan iya lah. Dia mah aya bae jeung Pak parawan buak segala ieu. Aja budak dah udang ya. Udang itu ay kudu-kudu ya ke. terus tenang aman di dia mah. Dah, ngedok ini mulai lain Harga itu mah kami asal usul. Aya bae jeung saya mah. Tidak, ada kopi mau diseduk itu. Pengen ke diseduk, Yan. Sedukan kopian. Iya, tuh orang disin. Bukan sorangan traktir kudu daek nyedukeun kopi. Wih, Saya nanggapin mah sorangan. harus ada lah. Kalau kurang gereueuh ke sawah. Gerto. Wis lah. Hari belanja mau pamat sana meuli. Sirian tadi, mana traktiran kana orang. Duit loba. Wih, bener sih. Oh, Tadi ngomongnya kawan itu gua duit. tuh buka duit. Serius. Atuh ka mehna mah boga bae, tidak aku meh atuh buka duit segala. Tepan mana kantas ngelan ucuk bae. Cuma sakadengeun. Mehna mah tinggal nyeduh kopi. Nah, itulah kunaon ditari amat nyeduh kopi. Haus sih ay ho, bener. Mantap ya sih. Kopi. Jadi tadi ngomongnya buka duit. Tadi ngendak di jalan. Jalan mana? Itu di jalan. Karena kali lah. Oh, sih mantap. Hari sorangan berapa duit di mana? Tadi kan udah saya. Sabaraha duitna? 1000. Atuh duit aing eta aing teh isuk pegangan. Mana duitna? Aing mah duit jajanan nu kipu kumaha duit dadaman pake. Wih, atuh mah jangan sebeak. Tah. Ih, Kumaha ieu aingnya? Jadi duit aing urang agak ngeulukna ku budak. Aing mah bingung ya kumaha ieu. Jayeung mesti pake balanja ku budak. Anu mendak babaturan deh. Geus teuing lah urang jakana babaturan urang kerok. Geus urang beakeun bae teuing. bagus. Geus teuing ikhlaskeun bae ikhlaskeun kopi ya. Kopi ya. Geus ikhlaskeun we nya. Ikhlaskeun bae geus lah. Geus menit. Oh, Atuh sorangan tadi kurang ditanya. geus teh nunggus manggeus teh. Ikhlaskeun. Geus kalau pakene. Geus lah. Bapak tuh jero.